lamun cek bahasa urang ieu Kang eta aya suanta naon sih meuni rame meuni resep teh kenging eta teh iblis teh keur naon keur ngagoda urang nyup naon nyup tarompet hayang ningali cenah kadinya Nabi Adam lamun digoda ku iblis moal kagoda mentak iblis pinter nu digoda teh Siti Hawa mentak teh saeutik Bapak lalaki sok sanajan gagah sanajan hebat eleh ku awewe naon sababna aya ti baheula Nabi Allah Adam oge nalika digoda langsung ki iblis teu beunang tapi iblis pinter nu digoda Siti Hawa sementara Nabi Allah Adam eleh ku Siti Hawa eleh ku kanyaah. Makanya perempuan itu kalau sudah ngomong perempuan kalau sudah merayu laki-laki tuh kelepek-kelepek aya tiba heulana ajunting gagah diajar jurus tila lembut diajar silat ibu budak diajar usik tiliritik carekane ku pamajikan di imah ngeluk bu lir kapuk ka ibunan kapas kapanasan lamun di luar mah hebat tarik ngomong nang asup tahun tempo we di imah papa iya poeun garpaekeun mun mah aya ti dituna aya naon sababna lalaki mah ibu ku Allah diciptakan dengan 9 akal dengan 1 nafsu tapi perempuan ku Allah dilebihkan dengan 9 akal dengan 9 nafsu dan 1 akal mentak akal mah lobaan keneh lalaki aya lalaki nu katipu ku awewe ngan leuwih loba awewe nu katipu ku lalaki mentak untuk adik-adikku tercinta nu garilis kade ulah percaya teuing ka lalaki lalaki mah di mana-mana ke gombal lalaki mah egois lalaki mah hayang menang sorangan mentak cek Inul Daratista lalaki mah buaya buntung cek Mulan Jamilah laki-laki buaya darat mentak tong hayang lalaki mah pengecut hayang menang sorangan mentak uing ti baheula nepi ka ayeuna karesep ka lalaki Nabi Allah Adam digoda ku iblis teu kagoda mun digoda siapa Siti Hawa digoda acik hayang buah nu eta hayang buah nu eta entong silahkan kau minta apa saja akan aku berikan tapi jangan minta yang itu tapi dak neng mah hayang nage nu eta eleh Nabi Adam nyantos neng dipangnyanakeun hijinya hayang nu agung candak hiji dituang ku Siti Hawa ada raos hayang deui candak hiji deui embung nu alit hayang kos nu tadi sarua ukuran anak candak deui nu agung cek iblis naon Hawa anjeun betah di surga betah ieu inget buah huldi itu lambang kekekalan naon sababna ieu kaula dikaluarkeun ku Allah sabab kaulah teu kekal hanjakal teu ngadahar buah ieu lamun anjeun betah di surga hayang menikmati surga sok dahar dieu begitu dia makan jak Siti Hawa lamun neng kekal henteu kumaha sih ge sok atuh nyanda tungtungna kagoda dicandakeun Nabi Allah Adam dengan ukuran yang kecil apa yang terjadi saparantosna nuang buah eta semuanya beterbangan pakaianana turunkeun ku Allah kamana turunkeunana ka alam dunia dalam keadaan gelap gulita